Kaayaan negara harengheng kudu dengean pajejeut kudu duluan. Allah. Naha kulang. Penyakit mang tahun-tahun kena ka urang. Wah, penyakit. Kena ku penyakit isuk-isuk sore pae. Nya sore penyakit peuting. Kena tengah poe sore ngajongkeng. Nepi ka kitu. Kena sore peuting mati. Allah. Kena peuting subuh lapur. Allah, wabah nepi ka kitu moh. Hayo urang doakeun pamimpin urang cing lancar usahana. Iya inggih. Ulah. Yap, kadari. Iya inggih. Ulah. Jalur teret ai datang dong. Sok nunggu najabi sudah. Ya naon ieu teh? Anu jadi bawa wabah ka dagara. Ya, wabah aya kumaha teh kulang. Cing, Sabab pangeran ngayakeun 1000 penyakit 1000 piubareunana. piubareunana laras ai ku itu teh mah. Ngan paraji teu mati paribasana, panita teu mempan dukun lepus. Dah laras. Para dangiang moceak eta nu jadi sabab makulan. Dunungan urang Gusti Patih keur usaha. Ayeuna teh bilarian eta punya piubareunana bener. Ya biasana. Bukan bisa kaungkulan. Bisa Bisa naon? negara Bakawaluya. Ya, waluya cenah bihara-biharinya. Nyaeta kudu kacak celakan getihna Pandawa panengah Pandawa anu ngaran Arjuna. Oh kitu. Kumaha? Nepi ka ayeuna eta Arjuna can kaala getihna sabab eueuh pakarang anu bakal teurak. Laras. Ya jadi teu mampu pakarang nu sanes mah. Sakur pakarang dek dikadekeun kabeh leuleus anu rek ngadekna. Allah, aya kitu ulang. Sabab dipaokna Arjuna teh keur tapa, Oh, nuju tapa dipaok ulannya. diculik Laras. tapi anger masih keneh tapa sanajan cicing dina obag ayeuna. Teu Allah, lemek, teu nyarek, teu dahar, teu nginum. sumohon. Aya hiji kolot anu bisa dipercaya. Laras. Bisa cenah Kaungkulannya. Pandawa atawa Arjuna kaala getihna lamun kudu dibabuk heula ku layang Jamus Kalimusada. Oh, eta teh. Lumatak ayeuna Gusti Patih Nuju berangkat. parantos mulih ka karaton kalebet guha Laras. rupina hasi maling layang Jamus Kalimusada. Rupina mah ulang. Aitos lebat maka guha. Sugane kaala getihna Arjuna nya. Kan tenah sugan we atuh. Nanaon ge di ikhtiaran mah. Dah-dahane Kan tenah. aya ngajaga guha bisa aya nu nyusul Oh. barayana. Subuh. Bisa aya nu apaleun kana mah. Awas dina rungkun pinungan, Ya. Wah. dina gawir eusian, Usian. dina dadatar, di mumungang. Jadi naga. Bisi aya jalema anu luntang lantung ka ieu tempat. Lunta lantau ka ieu tempat tewak. Ege, kula. Mangga. Belut sisit. Dah. Kapirana Jang Dani. Bah. Siang
sok asa jang tresna kasuat-suat Monggo kaluhungan budi Ageman yang mau tami Pinasti salamet diri Nu aya ini kami tahu ngisi kudi jaya iri jalan lebar kelapacang jeung sarang isin diri wirawawa nogentang amuk corangan Nanti mulai macam-macam cuy. Uyuan teh capek sih teh. Nggak hajur ke semua bakal guci. Awas, prihatna jeung hati-hati ngajaga nya. Ya. Oh, bisa ya kulungkang kolongkong jelema. cai letik temongkus Oh. kang selang kalimat suat-suat Kang Yanto ulah rik bahagia kia Manis salah. nutu Darah ramang orang Yahudi. Aya pangestu urang Israel. Nggak hajur ke semua bakal kau yang selera panjenengan. Oh, syukur. Tingkatkan keamanan. Insya Allah. Saya ningalaka manusia kulungkang kolongkong. malaksaka palintang pangalusna sanajan dikantun ngaran kan saya musna ulah rik bahagia kia sok nutun rajawi sunat di dunia orang ngumbara da bebas kama-kama kaharianeun Kapitan kumengawing. hayang diletak Aing ngelea we sia teh. Nggak hajur ke semua bakal guci. Kasasaat teh ngelea we. lagi sabanati banget dalam sadayana pamugi Allah ngagangan dalametkeun sadayana lah Mang Dada Ide. Lagi Yo. Eta. saya ngalida sabaran kita tembok lente mana bae Aduh. Ho. Aduh. yang mana Oke. Nggak hajur ke semua bakal guci. Udah. Sora teh berbiakeun ku sorangan. Yuk. Duh.
aing atuh kenangan euy. Lain sakitu kenang babeladagan. Biar tadi kenangan. Ih. Wah, kabina-bina teuing. Sia teh datang ka dieu teh rek naon atuh? Erek nabe, erek hiburan. Heeh, apaan aing teh meureunnan kudu dikenangan. Heuh, pan biar di kenangan. Ih, Hirup gadang sia hirup teh. Sok ayeuna. hirup teh bisa capekeun we. Gaji kurang saeutik ti popolotot. Lain hirup teh bisa capekeun sakitu kenang babeladagan. Keun, antep. Tah kitu kah yang aing teh. Ada suara sinen, aduh. Aduh. Alah, beres eta sora sinen tapi kageunah kitu. Tapi kan melung. Naon sia teh? Tapi kasada hayam melung we teh. Di sinenan henteu, Di kenangan teu. di kenangan henteu. Alah hebat. Enak. Hebat eta sinen di mana? Panggil deui ke mah. Panggil deui eta sinen kitu teh. Nah, da can disada. Ulah dilalaborakeun ka dieu. Can disada goblok. Can Can disada, wah. Can ngawi atuh. Weh, semua kapiatur. Tuh. Nuhun. Lah, nuhun. Naon cenah? Nuhun. Hah? Nuhun. Ulu. Ngora keneh. Daun teh jongora kene we. Naon sia teh? Sieun palai buah. Namanya pentil gitu. Namanya pentil. Tuh. Can mejehna di alam. Lain sia diuk diterima semah maneh sok diuk. Lah, diuk. Ish, atah keneh. Can mejehna di ala. Kana sasasi satengah deui rupina kene kintun ku abdi oge. Tuh. Ya kan abdi ke kadua. Ayeuna mah dah hasum. Aduh. Lebih kalakong itu Kita nyebut hasil meni nyebrot ka aing sebutna. Ngora kene mah hasum. Goblok teh. Wow. Menyegor kata ngomong. Rodol ali. Jeung hasil Geus diuk. Hah? Diuk buah gedong. baingan bolot. Lain buah kukuk lain gitu. Heeh, geus diuk. His buah gincu macan aya. Dan Saraya. Ke di mana geus ka ala, geus diasak-asak, di kabagean sararea oge geus sakilo ewang. Da boga Tenang. da boga Lain pikiran. nyaritakeun buah goblok. Naon? Lain nyaritakeun buah. His. Nah, ieu maneh buah gedong. buah golek ke aya. Buah. Lain ngomongkeun buah goblok. Eta sora. Astagfirullah geus adan deui tah. Jama. Ada kadenge mun hawar-hawar. Habar-habar tungtungna we kadenge. Astagfirullahaladzim. Di masjid mana tetenya? Muati Si aja. beri kada aing adan. Muati aja itu. Naon sia teh budak? Ka geus komat. Ah, sia. Tinggal berjamaah teh. Sembah ka pihatur. Heeh ditarima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu ngawartosan ka abdi. Naon sia teh? Eta maot tuang rama. Daweuh nu maot. Astagfirullah kawas kanu tebih. Wahai atuh geuning. Mun urang mah bae Atuh wartosan. SMS. Naon panyawatna eta geuning? Eueuh nu paeh goblok. Hah? Eueuh nu paeh. Naon panyawatna? Anjing. Tapi kan neutreugeun ceuli gitu. Sakira-kirana atuh mararaot tuluy ieu teh bejaan baraya teh loba atuh sakurang-kurangna meureun uing nganteur ka kuburan. Kuburan ka makam. Anjing. Urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing di tempat kirina tempat anu nikmat munguh Allah. Anjing. Tah kitu amin gitu. Anjing. Parah kata mana? Boga aya di sisi Parah siapa goblok. parah bongenga bener. Naker. Budakna teh. Pisan sia. Budak. Saudara kali si goblok. Wah. Aduh. Da kumaha Geus magrib deui wae eta. kadenge tungtungna bener mah.
bengkeun Gusti upami teh mah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan naon panyawatna panyawatna teh naon geus Ulu belat geus oh liper udah gampang Ya mun bebejang. yang modarane aing sih Lain si eta mah parah pisan. birakeli atuh liper mah geuning teu pira eta ku tutut urang eta mah aya Wah anyiran we. eueuh nu maot cuma ku tutut ngan ngalana tong dikepung Lalineuk tong mawa polisi dah tutut malineuk kari nyomotan. teu kudu dibangkol iya jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedil dalineuk tutut mah kari nyokot eta geuning dibalong Kari nyomotan. ini sada urang mah lengkap pisan da si eta Urang burudu gitu. cobian ku tutut ngan omat ulah sareng cangkangna bisi kaburuyan Bisi melak. bisi melag dina tikoro takut melag eta nantinya kalau cangkangnya kalaglag nanti kutu kieu ih mun pika geuleuh si goblok Nanti aya akibat. iya eueuh nu maot eueuh nu liper somo ku tutut insyaallah obat pasti di mah panginten ora ono geus ya geus Kali potong di bawah sih tong disamper Laina nang ngawi tentamaran di tamaran lain dengan di bakaran Aya, Pami Rasmita wa Titring salabating ati mamahna Egi Allah. boga keyakinan pasti kumawa kana kadar boga rasa jeung rumasa Amuy. nampi kana takdir diri ayahna Egi kebon buah deui teguh patuh kanu agung sumarah kanu kawasahan temoga pikir nyolong ayeuna mah geningan aya temoga pikir nyolong upami kenging coba cep dan nins mubade mah aral subah sifat manusia ilahara sok kenging musibah sasara yang anu ari sok kenging mah ari sok kenging musibah sasar mung pananakan nu mulia acek dede dipasihan sadar diri patakan asar ringgus tembus kana si ati arif dukun patakan asar ringgus tembus kana si ati eling ka alam wiwitan asetatan hirup muka malinaan nyabang ka alam makasan pasti muka lalanyoan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabang ketan ibu is wal pangi kas
Raden Makmur Karahargaan. Denawa samya merbayaksa denerah kingkang merbayaksa denawa anu ngajaga lawang guha margi dilebet guha memang negara karaton itu kaayaan anak Doh siap kaharep diukna euy karep sehingga ada omong itu menjara rempling aya mereka kawas gangkat tincak kan kawas gangkat tincak kieu jara rempling naon itu maksudna meninggal matuna nah bararingung sang kirang saheng kawas sama bararingung hingkeun anu budak kieu tong dibawa rapat teh nyamung mah nyamung atuh nu aya mah paseaeun aya naon laku deuk aya naon ieu teh naon kieu ye Gusti Patih teh parantos hasil nyanak maling layang jamu sekali musada dah keur ngababuk si Arjuna sabab teu kaala wae teh getina teh teuterak rupa-rupa pakara sakur nu rek mencit Arjuna ngajengkang nya kudu dibabuk heula ku layang jamu sekali musada taina geus hasil nu mata kurang doakeun ieu nagara di mana kacak celakan getih Pandawa teh yakin waluya deui bakal waluya deui Rabi hari kedelna sabaraha bahari urang teh boga rezeki teh beak deui nagara teh heeh teu kaop boga rezeki cenah cikolot mah baheula kakeunaan ku panyakit lesang kura lesang kuras ta eta bari jeung panyakit terus-terusan ka urang keuna beli mahabu wah cikungunya muntaber komo anu darah tinggi darah ti tinggi jeung sajabana eta asam urat ku tutut ku cicing percanten upami salira percanten ka abdi mangga eta tutut teh penyembuh penyakit liver gitu kulan Gusti omat ngalah tututna ulah dikecirik eta ku keukeuh eta mah ulah disumpit we ulah da tutut mah lineuk kari nyokot di balong abdi seueur cing percanten lain soal tutut goblok ieu nagara seumur ku tutut ulah miwarang satpam milarian tutut mah sawios ku abdi satolomong sadinten kengeng kulan Gusti iya lain nu gering lain munggubaran nu paeh beleguk sia teh sanes ku lembing beuh tobat tong dicanak sia urang teraskeun Gusti tong dibawa ngobrol urang podaran teh si goblok tong dibawa ngobrol tah kitu ye ha nah bener kira-kirana ieu nagara lamun kacak celakan getihna Arjuna bakal waluya Gusti eta teh ieu teh tina ganam ramo tina suratan pakatinggalan oge harewos ti karuhun urang kolot-kolot urang tiga ib bilih tina impenan ai impenan teh eta teh kembangna sare aya impian aya kai impikeun ka babawa impi aya riwan
tarik tingkah hayang mantang jeung deui rata-rata lamun datangna kana impian eta teh kaituna sok pikiran deui nya eta merekna teh mere simul simul kumaha sieun kieu ye sapertosna tapi punten bilih aya nu teu sapa madegan sareng abdi kumaha margi abdi mah panginten sareng salira teh benten agama nya ge rombongan bela ai abdi mah rumaos kula sok ngadengekeun ustad Ustad Maulana sok ngupingkeun ustad bulan ya Ustad di masjid ai sok ameng ka masjid ai ngaliwat ngupingkeun nu ceramah naon ai eta nu ceramah teh ahli filosofi ongko kumaha cenah margi Arjuna teh Pandawa ari Pandawa teh kekasihing dewa kekasihing dewa ai Pandawa teh lamun ieu mah dipikiran ku agama abdi agama Islam oh maneh mah Islam namun kapan aya salira mah naon teh nyemah kapan poe teh agama Kristen ya teh aya napi agama Katolik kemana karep wae atuh geuning maneh abdi mah dina agama Islam teh aliranana aliran listrik baingan mo dihubungkeun sareng ilmu filosofi ai Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul eta Pandawa disebatna dan numutkeun agama abdi anu jadi rukun di abdi mah nyaeta rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 zakat 2 salat 3 zakat tah anu panengah teh zakat bawa negara urang teh pangna kieu teh nyaeta sok ngakanan duit zakat bawa zakat tina filosofi ieu mah ieu mah lamun ngabantun tina filosofi Arjuna Ercai Junawada nyaeta ai cai teh sok ngalir hartina teh urang boa-boa teu ngalirkeun eta harta fakir miskin anu dititipkeun ku rasulna laras kuha sakitu ieu teh akibat urang keneh pan ai cilakana manusia teh aya tilu fakta dah hiji tina bodoh 2 tina poho 3 katiluna kai tiluna mah laun-laun jadi legok paribasa goblok sia teh mamawa kainya apa sih teh kesarua keneh paribasa bodoh poho balangah gitu sia beleguk semua sareng disarangan ku ngarempereng koneng tong ngacapruk sia teh nya cilakana jelema teh bodoh poho balangah tak itu tina bodoh tina poho teh matak nyilakakeun ku hal sakitu ieu mah ceuk abdi ieu mah bade ditampi nuhun henteu atuh sawios da weduk aya di ratu gagah aya di menak margi raja anu kagungan hak prerogatif wewenang aya di raja ieu mah kamandang ngungkul kulan Gusti pan raja urang mah teu sarua jeung sia agamana oh nyata kitu teteh teu bersatu teh eta ai ngaran-ngaran bersatu teh kudu saluyu atuh sararea ti tekadna ti ucapna ti lampahna kakara lurus heeh Pinasti kersahyang tumamparan iya inggih barang nuju riung mung pulung aya nu laporan hiji denawa apunten Gusti Sampurasun lampe semah kapihatur ditarima naon Gusti nguningakeun kulan aya anu lunta lantok budak ngora bangsa manusia ka mana palih ditu kulan Gusti awas nyebar tanya siap Gusti nyebar
naon ya Atuh geuning datang ngungku ngariung ngungku teu ngararomong ari nit deui. naon Atuh naon maksudna eta geuning? jeung teu ngajak di balik dan Jeung naon teu ngarajak di ka aing. are-are jalan lewas Kieu geuning hirup di dunya teh. loba Loba nu ngewa ka aing, loba pikanyarieun loba pikanyerieun. kemah mending babak Dibejaan panyakit ubarna ku tutut teu digugu. tegoku hare-hare we ning Eta anu pang amekna pisan mah aing meuli radio. Weu teu eta radio. wete Wah, teu disada. Disete di kitu di kieu teh hurungna mah hurung. ai lampuna mah hurung Eta meuli TV aing gambarna we wungkul eueuh soraan. Meuli HP disakuan ter karasa. Mana didengekeun eueuh. aduh Ngahararina jelema teh ka aing. oh bener Paduli teh daroraka manehna. Kudruk